warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, tepang deui sareng simkuring Radila Putri Gunadi dina acara Rema News. Warta anu baris kapidakeun nyaeta numpukna runtah di Pasar Baru, Majalaya. Pamiarsa, runtah mangrupa material anu teu dipikahayang atawa sasabarang anu teu kapake. Saperti di Pasar Baru, Majalaya, runtah numpuk di sisi jalan. Runtah anu numpuk di sisi jalan nyieun teu nyaman masyarakat. Di sabudeureun pasar, boh tina tumpukanana, boh tina bauna. Di Pasar Baru Majalaya, utamina di Pasar Domba, aya salah sahiji tempat anu dimangfaatkeun pikeun meuceun runtah ku warga sabudeureun di dinya. Boh nu dagang atanapi warga anu imahna deukeut jeung eta tempat. Aya oge daerah luar Majalaya anu ngadon meuceun runtah ka dinya sapertos Sukamana, Sindang Sari, Rancabali, Bojong jeung sajabana. Numutkeun Bapak Asep, warga anu di dinya, bantuan ti pamarentah teh aya, tapi kirang tanggap tinu persoalan anu aya di tempat eta. Kusabab runtah di masyarakat teh tuluy datang, sadangkeun truk anu ngangkut runtah teu dijadwal datangna. Ku kituna, runtah teh tuluy numpuk dugi ka runtahna tereh nepi jalan. Sajauh eta, kanyamanan masyarakat anu di dinya teh kaganggu kusabab bauna, sarta runtah eta teh bisa nyababkeun panyakit saperti malaria anu disebabkeun ku reungit dina runtah eta. Tim Liputan RMC TV. Bapak bade tumaros. Ari teh kumaha partisipasi pemerintah dina nanggulangi sampah ti dieu? Mun ari sampah mah sanes di pasar wae teh malah di warga geus seueur jangan teh ngabuang teh ka Cianjur Ciranjang. Salami ieu aya jadi pemerintah teh tos turun gitu Bapak yang ngabersihan masihan bantuan. Apa nu gaduh masing-masing pada malna. Aya pada malna arinya ari daya masuk dibantos ku di pasar sapali gitu pamedaya nu ngadamelna canak nama sok bantos. Sampah nu di dieu teh seueur. Nah dampak anu dirasakeun Bapak sok ngalakuin teh naon? Kalau saya sama pasti ya bau mah pasti berasnya semuanya anu ya nama bau teh kadang Janten Bapak ngalakuin teh sok kaambeuna bau pisan gitu Pak. mohon Sok aya anu ieu teh Bapak sama teh lewat hadir diarahkeun panyakit anu dumpak. hari perkawis penyakit pasti sok ayahnya ada gitu beras semuanya ada Bapak nama baunya Bapak. Kangge warga atanapi nu ka pasar kitu sok aya keluhan atanapi teu aya ngeunaan sampah. Ari keluhan mah nu pasti aya jalan pemilik teh cara rongga sampah teh nya di luhur di usul anaknya di jalan yang pada melanggung nya hujan nya bau mah pasti tidak tempatnya ngan ieu we jalan kahalangan enten anu mararikeunna kada gaduh emutan pamimikeun pang enakna wae Di mana pinggir wae? jalan oh ya mau ngat anu kahalangan tengah jalan sampah jalan ini kahana pabrik sebutan pak kain ngawur ke jalan pabrik motor
anu dipikahatur wilujeng patepang deui tina warta-warta anu bakal dongkap simkuring Radila Putri Gunadi amit kundur ari kundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remanyus. Gampang nama baunya bapak. Atur dulu bapak. Atas bapak. Lihatlah dan buka mata hatimu. Waduh pak. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalanan. Janana. Entah mumpuk di sisi jalan. Aduh nih. Barang anu teu dipikahayang saperti sesabarang anu teu kapake teu kaciri. Serem. Oh, mau jalan. Nyieun teu. Tut di sini Amin. Oh, hati-hati ya kamu.